Lah, si Nyai masuk ngomong ke mama na bae. Lain ngomong ke mana-mana, Kang. Nyai manggis nyaho. Akang boga kabogo. Eta mah urut kabogo akang baheula. Kang, Nyai arek nanya ke Akang. Nanya naon, Nyai? Akang hayang kawin deui. Ah, atuh hayang lah. Hayang kawin deui, hiji ge teh kaparaban. Cek saha, Nyai? Cek saha. Akang pernah mere duit untuk aing. Can Nyai. Geus pernah balikin baju can ka aing. Can Nyai. Mere duit can pernah. Balikin baju can pernah. Hayang nyandung. Hayang nyandung. Aing ge teu kaparaban. Tenang be, Nyai. Tenang. Nyai, lamun cita-cita akang geus berhasil, hayang nanaon ge diturutkeun. Emang cita-cita Akang hayang jadi naon? Akang mah hayang jadi artis, Nyai. Kang, Nyai arek nanya, Akang bisa nyanyi toh? Tok. Akang bisa acting toh? Teu bisa, Nyai. Nyanyi teu bisa, acting teu bisa. Hayang jadi artis. Akang. Atuh sugana aya milik, Nyai. Geus ulang ngayal hayang jadi artis. Tah, Akang mah jadi petani bae. Lah, si Nyai. Akang mambung jadi petani. Hayangna jadi artis bae. Geus ulang ngayal hayang jadi artis, kalaksanakeun moal. Ke edan di Akang. Geus ya bawa pacul bae ka ditu ka kebon. Embung lah, Nyai. Geus geus bawa pacul ya ka kebon. Gerak ka ditu. Aono, ai aono kunaon si dek bae dikawinkeun jeung malampir. Aing mah opah didodohkeun kumaha aing. Atuh kunaon jeung lain ngomong embung. Aing mah sieun doraka alawan ka kolot bah. Aono, ari aono boga keneh teu ka opah. Atuh bogo opah. Aing mah karunya kasih Akang beucing hayangeun nginum. Bener aono masih keneh boga ka opah. Oh, opah. Oh, jadi Akang masih kene bogo kasih perokok.